cucu kana kanjut aduh kana jero celana yok kana kanjut aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh ya abah. Ya kana kanjut aya cingongok kodang. Aduh coba teh. Aduh saada teh si kondang. Nya abah. Aduh ya kana kanjut abah ye dikaraya pancing ngongok. Aduh. Aduh kada uing mang nuankeun abah. Muat tong geus ku abah wae, ku abah dah. Ingat wae ka abah. Oh syukur ari inget ka abah mah undang. Besi uing datang abah teh geus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dasar si kundang. Oh dasar los-los kayaknya atuh. Atau nun abah innalillahi mah meureun abah ngebejaan ke ditu undang. Abah geus paeh pengilikankeun kitu. Dasar si abah. Meureun eta mah jurigna atuh abah. Nya gitu tah. Wah bantu eta bujurna. Undang tuh pangilikankeun abah. Abah, baheula usuk ngalalana abah. Wah, baheula keur ngorama abah usuk ngalalana undang. Abah usuk neangan duit Brasil dulu. Naon ari duit Brasil teh abah? Wah, cek beja mah harta penyimpanan. Harta peninggalan Bung Karno anu disareimpen dina ge kitu tah. Undang. Tah yo anu abah yo munang neangan baheula. Geuning duitna teh kieu abah. Lain Brazil ieu mah. Nya lain Brazil, tapi Brasil. Loba nu nareanganana. Wah, balalang perut udang. Loba anu miliaran, nu ratusan juta barareak. Mudah-mudah duit Brasil mah undang. Wah, bukan mah ulah miluan kararieu lah. Matak bangkrut. Mending boga duit mah dipake meuli tahu atau meuli martabak daripada dipake mudah-mudah harta Soekarno mah undang. Mending kana meuli anu pararugo, pake anu pogo, pake kana ibadah, kana agama, kana kebutuhan keluarga daripada mudah-mudah setengah henteu mah undang. Abah, uing boga tarucing. Ari Brasil elehna kunaon abah? Oh, Brasil. Elehna kunaon kitu nah bahasanya, ho? Ari Brasil mah elehna ku beras Cianjur abah. Jauh. Brasil elehna ku beras Cianjur meureunnya. Nya. Wah, beras Cianjur anu pulen. Atuh beras merah ge saruap. Beras kumaha anu beureum tah. Eta ge ngeunah undang. Nya abah. Undang hoyong terang. Uang anu nguluntung teh kumaha? Hoyong nguluntungna. Tah ya undang. Kudu dikanacaikeun. Tah di deang. Dina cai haneut kitu tah, dina luhur gelas tuh tingali nguluntung. Oh, yo ku si Neng Gaby Clay Rena Dewi yo. Tingali. Nya abah, geuning bisa ngaruluntung kitu abah. Nya tuh da duit zaman baheula teh mah duit Bung Karno. Cikeun mun uing minta hiji atuh abah. Mun uing atuh minta hiji wae abah. Oh, bagabah atuh. Meureun abahna leungit tuh nya teh hese neneanganna ge undang. Kana atuh da sahiji abah. Da moal diguapkeun ku uing lagi. Dasar si kunang. Hok lah, jeung undang mah jeung undang hok dibere ku abah tah. Hiji tah jeung undangnya. Nuhun atuh abah. Nuhun
pisan, nuhun pisan, nuhun pisan, nuhun pisan. Nuhun pisan. Oh, dasar yo, bukan sobat si Kunang, si Kunang kandung ya, sobat Abah. Tentara naon anu pangleutikna? Jawabanna teh tentara sakutu. Kitu. Paku naon, anu pangbauna, eta mah pakuncen. Kaburusukan gitu tah. Paku naon anu dihormatan tah eta mah paku anu adil, anu jujur bener dihormatan. Paku naon anu osok ngagaya. Eta mah paku kumisan nuju pelesiran bari ngagaya. Hebat. Hari libur kuturut ayah ke Cigugur, naik teh manis istimewa sambil makan bubur. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang nyalindur mengendarai kuda supaya jalannya mundur. Duri-dadi, 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 dur. Duri-dadi, duri-dadi, dur. Dawanya 3 dapur. Waduh. Digoes. Dibalap. Kos. Sakitu para wargi acara sempal guyon Mang Encep dan Riana sareng sadaya anggota kulawargi dina acara Tatarucingan Sunda di objek wisata Waduk Dharma Kuningan, Jawa Barat. Alhamdulillahirobbilalamin. Sasi puasa tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampel.